Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. RMG Production gawe bareng jeung radio jaringan RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Misteri Boeh Lara. Jumerit batina masehan perihna gering nyeri kupatina hujan tembong orotna kemana nyakudu milampat hanya nanya gesan muntangnya lindu. Misteri Boeh Lara. Naskah hiasana Muhammad Encep Suparno. Panutur catur Wa Kumis. Pangreka Sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produser Ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Misteri Boeh Lara. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Waduh poho ditanyakan kasih nur sehanya. Kaburuk nges jadi ketih manena. Wah hilap yo. Waduh rusuh. Ya gitu. Rusuh teuing apa? Jeung kaburukku amek. Taeta ta. Mataknya jelema ulah sok gurung goso. Nya, waduh. Dasarku amek nyedek tenaga nganggo kudu. Tenaga medek gitu. Jadi poho ditanyakan sasi jubah hidung. Waduh tapi teu sawios. Nduk sawios. Nduk nanaon. Engke oge bakal kebongkar usiana. Eta sasi jubah hidung bakal kabongkar eta oge nya. Aduh. Abah capek ya hayang rada heula ya Bu Haji. Bu RW. Bu Dewi hoyong abah hoyong rene heula yo. Cek abah ebet bari diuk dina samak. Hareupeun Mama Saprudin harita teh. Keur kitu kurunyung teh paodang sapara kanca daratang harita teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, geuning Pak Odang. Semohon. Aduh, alhamdulillah aduh. Waduh. Nuhun mangga Pak Odang, mangga ka dieu Pak Odang. Aduh. Mangga, ayo. Aduh. Alhamdulillah. Mangga calik. Pak Odang. Jang Sali, Jang Oman. Waduh, etah Jang Roni, geuning alhamdulillah Jang Roni, bagea Kasep, aduh bagea. Pak RW, Ibu RW, Wilujeng Pak. Nuhun Kasep, hidup sumping kalawan salamet geuningan.
Nyai, Nyasi, Nyai. Iya aya Jang Roni, Nyai. Mana ibu? Iya kadieu atuh kadieu heula kadieu atuh kadieu. Olu nya we atuh, Kang. Oh, Nyasi. Kunaon bet ngampleun geuning Kang? Aduh, Nyasi, damang. Alhamdulillah Kang. Nya tuh sok atuh kaditu garang ngobrol lah kaditu ngobrol lah maklum meureunnya tuh lah geus lah teu panggih sok atuh ngobrol lah kaditu. Nyai kaditu bawa ka jero atuh Jang Roni mah. Oh, mangga tuh Kang. Urang ngobrolan di ditu atuh ngobrolan atuh di ditu di teh mun di ilebet wae tuh Kang. Mangga. Cek Roni hari teh bari terus nuturkeun Nyi Asih ka jero imah. Aduh. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Aduh. Nuhun Pak Odang. Nuhun ieu tiasa lebet di ka dieu ya aduh. Mangga sok cari kalinya. Cari keula sok kadinya. Aduh. Sok ibuna tuh cai heula ka dieu keur Pak Odang. Jang Sari jeung Jang Oman. Semohon Pak lah. Mohon da abdi ge upami kitu mah nyiaskeun abdi ge ngemut kana ohon. Dari sareng jalmi anu dipikasono dipicang cam siang sareng wengi mah tangtos bakal kitu atuh Pak. Model abdi kaneng nuri kitu. Jang Oman. Tong ngerakeun entong bawa nuri ka dieu atuh. Heudangnya tuh kaos teu kana sawe ku Pak Odang naon teh. Aduh. Urang ngalieu heula ieu lah nu mending oge yeuh. Ari Nyi Asih jeung Jang Roni sabadana asup di ka jero imah. Atuh maklum teh ya. Hiji pamuda jeung hiji mojang anu geus lila kapicang cam oge pasti dipakait ati maklum teh atuh. Karasa meureun ku Roni jeung ku Nyi Asih oge ku sarea oge maklum keur mangkat rumah aja atuh. Aduh. Nyi Asih. Akang teh aya wangsul teh sabab keur maluruh nu dijubah hideung teh ya. Hapunten we atuh akang teh. Sami-sami Kang. Dupi nu dijubah beureum teh nah eta teh akang atrapi sanes Kang. Oh, sanes Nyai. Waktu disumpah akang mah teu gaduh jubahna naon Nyai. Geuning waktu sarita make maledogkeun kemang campaka boda sagala Kang. Sareng ka Nyi Rukiah mah maledogkeun serat anu eusina supados waspada cenah. Oh, nya sae be atuh. Eta tandana urang aya bantuan ti pihak sejen panginten. Tuh pami teu percanten mataroskeun we ka Pak Odang. Basa akang sasarangan sareng Pak Odang oge sejubah beureum teh kungsi nulungan. Engke oge Pak Odang pasti bakal muka riwayatna Nyi. Nuhun atuh ari sanes akang mah. Kang, kumaha? Mak kalintang ngantos-ngantosna Kang. Oh, tangtos atuh. Sabab akang oge sono ka indung jeung ka adi. Oge Pak RW, Ibu RW, oge kasadayana be ieu teh. Jadi kitu panginten. Akang teh kedah saengal-engalna ka ditu. Upami ka abdi sono henteu Kang. Oh, nya kantenan we atuh. Sono mah kangen mah namung atuh da kumaha geuning urang teh. Masih kene kasengker kitu ayeuna mah. Rasa kasono akang teu tiasa diuningakeun kitu rupina mah. Sakantenan we ieu teh Nyi Mas. Kumaha Kang? Akang bade wawartos we ieu teh kasadayana sanes kirang hormat
Namun hoyong engal-engal tepang sareng pun biang ieu teh. Atuh wartos heula tuh ka payun kali itu ka bapak Kang. Oh muhun mangga. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Yang Roni kadieu heula tuh Kasep. Kumaha ngalakon hidup teh? Rupi nama engke we urang badanten deui. Margi ieu teh sakantenane abdi bade wawartos panginten kasadayana ieu teh nya. Bade teras nepangan pun biang gitu. Margi bilih ayeuna naon sareng tos lami teu tepang gitu. Nya sawajarna tuh. Aya alusna Jang Roni. Sakedahna hilep nepangan tuang ibu wengi ieu keneh. Karitunya ari perkawis anu ngurus tuang ibu mah eta kewajiban bapa nya. Malah anjeunna sering pisan ka dina teh Jang Roni. Leres Jang Roni. Malih tadi siang oge ti dieu marungsih teh. Oh nuhun atuh ari pada naringakeun mah. Mung pangapunten we panginten jadi ngarepotkeun kasadayana. Henteu eta mah. Kahijina urang teh dek jeung saha deui silih tulungan teh. Apa Jang Roni ge meureunnan matak incah ti lemur teh maksudna teh keur berjuang. Sarua ieu teh berjuang. Nyaeta milu nalungtik tina perkara kejadian-kejadian bagal kaonaran di lemur urang gitu. Atuh komo bapak meureun di dieu. Nya saorana bapak teh meureunnan. Lamun lain berjuang bapak mah meureun ieu teh ngabingbing atawa ngabina masyarakat atawa nyalindungan masyarakat we di dieu. Kasup mah ujang apaan. Nuhun atuh Pak. Abdi ngiring Kang. Tiasa ngiring atuh Kang. Nya teu langkung eta mah. Bari ngiring Nyi Asih bari langsung disalin harita teh. Ari Nyi Asih pasti milu sabab sono kawantu geus lila tepat tepung jeung Roni teh. Pura-pura anak biasa meureun atuh manehna teh maklum. Masih keneh mojang anu kakara naon teh kakara mangkak rumaja atuh. Ayeuna meureunan aya anu dipika cinta dipika asih. Basa Roni jeung Nyi Asih rek arinit. Oman oge pupulih rek milu kaasup sali anu memang miharep Nyi Rukiah adina Roni. Pak RW. Naon ya Oman? Abdi oge bade sakantenan nepangan Ibu Rumsih margi kanggo ngawal anjeunna dina wengi ieu kitu maksud teh. Abdi terang wengi ieu kasubuhnakeun bakal aya deui kariweuh nu jolna ti para setan kuburan kitu. Nya bade ngiring ngawal ieu we panginten ngawal di ditu di bumi Marumsih kitu maksud teh. Nya mung panginten di dieu mah wios we pun sali kitu lain sangan abdi. Ari maneh sarua kuring lek milu atuh. Teu meunang maneh mah di dieu we cukup atuh li lah nam naon teh. Di dieu manehna atuh da. Ngarah jogjon ngobrol jeung Pak RW jeung Ibu RW. Tong sok kitu manehna teh epat kuring ge sarua atuh. Hayang ngawal di ditu. Wah, pura-pura maneh mah nya. Hehe, kuring ge apalah. Maneh teh resep ka Nyi Rukiah. Adinya Roni. Matak maneh ulah sok mugag. Mun kuring miharep ka Neng Nuri. Keneh. Labongan kuring mah. Jeung jelema tuh teu payu. Sugan jeung jin mah kuring payu kitu. Matak naon teh ulah sok ngabibisani atuh. Ini mana kan dicorek ke kuring ayeuna mah embung geuningan kageh hayang milu. Ulah sok kitu atuh lah. Nya sok atuh ka ditu sarua we atuh pokona namanya. Semohon atuh. Oman memang apal sabab diharewosan ku kabogohna nyaeta jin awewena teh anu boga ngaran Nuri teh ya. Nyaeta sali miharep ka Nyi Rukiah adina Roni. Jang Oman.
Si mohon kumaha Pak RW? Nya jung bae atuh. Sabab memangnya penting ieu teh loba kejadian aneh. Di antarana ku kejadian bieu di dieu. Jung atuh ka ditu. Kade di jalan sing hati-hatinya. Kumahari jang sali. Sakomanu dicarioskeun tadi pasti sali oge bakal ngiring Pak RW. Oh nya atuh. Nya abdi oge bade ngiringan bade ngiring ka ditu we Pak ieu maksud teh. Harita lamun pada kasepuhan langsung ngawarangkong bari mukakeun pangalamanana. Ke Roni Sari jeung Oman mah ari nit kalemur marumsih nu dibarengan oge ku Nyi Asih. Teka caturkeun di jalanna harita teh panceg tabuh 12 peuting Roni sapara kanca tepi ka imahna. Assalamualaikum. Ma. Ya abdi ma. Roni ma. Waalaikumsalam. Saha di luar? Abdi ma. Saha? Kade bisi nu lain ieu teh. Abdi Roni ma. Duh, Masya Allah. Roni datang. Sumuhun ma abdi ma. Buka panto ma. Nyai Rukiah buka panto Nyai. Eta lanceuk hidup datang geningan kabeneran ya Nyai. Aduh, alhamdulillah nuhun ari Kang Roni. Sumping mah. Kia turun buka pantona mah. Nya sok buka kali itu buka buru buka. Nyi Rukiah nurusuh keluar ti kamarna. Sabab bunga ngadenge lanceukna datang teh. Marum si oge ngorejat di kamarna ngan lamun Nyi Rukiah mah langsung ka hareup. Sabab brek muka panto. Keur marum sih mah ka dapur anu maksudna rek nyenget lampu patroma. Anu memang ditunda na eta lampu teh di dapur. Jadi nu caang di pertengahan mah lampu tempel. Basa marumsih muka panto dapur. Langsung aya nu ngaharewos kana ceulina anu pok-pokanna teh nyaeta kieu. Pok-pokana tengah harewos tapi jentre. Ari marumsih ngaliuk ari breh teh aya rongkong bari huntuna ngor halita teh para kanca. Astayam. Kurang ajar aduh astayam. Si jurik atas sia. Nyai. Ulah bakal dibuka panto teh ulah bakal dibuka panto Nyai ulah bakal dibuka. Bisi jurik. Sabab ieu oge di dapur aya rongkong ngor meminta boeh Nyai. Nyingka sia jurik nyingka. Aing mah teu bokan boeh sia. Marumsih bari teu buburanyat ka pertengahan deui. Ngadenge indungna disampeurkeun jurig Nyi Rukiah teu kebat muka pantona. Manehna balik deui sabab sieun anu uluk salam teh sarua deui jurig kuburan. Tapi ti luar kadenge deui sora Roni. Ma. Bener ieu mah kuring ma, Roni. Ngahaya naon di dinya teh atuh ma? Ujang. Nah bener eta teh hidup Ujang. Sabab di jero imah aya rongkong ngor. Aduh, aya bae aing mah ieu mah aduh Gusti pikasieun teh. Bener Ujang ieu teh bener. Leres ma. Leres abdi teh ma.
Kumaha atuh ieu aduh Gusti nu agung. Roni surti sarta langsung ngangkir Nuri harita teh. Nuri, Nur, coba hadir anjeun Nuri. Tulungan itu inung kuring Nuri. Roni ngangkir Nuri jin awewena teh kukutan Abah Anwar. Sakicep Nuri hadir sarta ngebutkeun leungeunna. Mendadak sakala eta imah jadi hegara terus jauh tina rasa pikasieun. Leuwih ti kitu panto hareup langsung dibuka ku manehanana. Bray panto muka sarta Roni nemongan harita teh. Aduh, Ma. Aduh Kasep. Roni ieu teh Kasep. Muhun Ma, ulah reuwas Ma. Ieu kuring Roni. Ari eta nu buka panto saha? Tanu buka pantok mah Nuri. Saha Nuri teh? Nah, jin anu tadi rorongkong anu ngohongor. Sanes mak Nuri mah. Nuri mah jin Islam ingun-inguna Abah Anwar. Nah, bang disebut Nuri atuh, nah awewe eta teh. Muhun istri. Kade engke kagoda ku jin awewe na deui atuh. Apaan nu Kasep teh geus puguh apaan dipika hayang kunya asih malah ka ditu ayeuna bisi jadi cemburu engke. Oh, henteu mah ieu mah mau ukur sobat wungkul kuring mah sareng jin Islam teh anu teu oleh ngabantu urang. Kuring oge disalametkeun teh ku Nuri mah. Ari geus diterangkeun mah Marumsih jeung Nyi Rukiah teh ngarontok ka Roni. Duh. Kasep, Roni, anak emak. Syukur Kasep salamet. Bisa salamet di dieu Kasep. Sami-sami mak. Nuhun Kang. Nuhun Kang, lanceuk abdi tiasa salamet. Ari hakikat nama ku Allah Subhanahu wa taala mak. Namung syariatna abdi teh ditulungan ku ieu Nuri. Nuhun Kasep. Mak, muji syukur ka pangeran. Kasep dipisah salamet. Kasawang ku implengan. Kumaha bungahna anak jeung inung ieu. Bisa papanggih deui. Maranehna silih rangkul jeung silih cengcerikan. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Atuh sabada cacap kasono na kakara Marumsih ngaku anu sejen. Di antarana Oman, Sali jeung Nyi Asih oge Nuri anu nyerengeh di juru imah harita teh nyerangkeun nu bieu silih rangkul. Yang Oman, kumaha mak? Yang Sali, Kumaha mak? oge Neng Asih. Mohon kumaha mak? Hapunten mak teh engal-engal ngangken ieu teh. Margi kurasa bunga bisa patepung deui jeung anak. Aduh, teh sawios-wios mak. Dato bujang-bujang kitu abdi ge sami we. Kapun Roni teh. Sakitu sonona maklum ka sobat atau sobat amengan mak. Mung pangapunten we abdi teh geuningan ieu tiasa janten kumaha jadi seolah-olah jadi tamelar kitu mangsa teh. Boh karencangan anu nya Karoni anu ti payun ugi ka naon teh duwi ka leungit ieu lemur. Abdi oge tangtos parantos ngamaklum ka emak. Namung sakumaha nu kungsi ku abdi dicarioskeun ka emak teh ya. Yen Roni mah salamet kitu ta. Nya nuhun pisan kana pitulung ti sadayana. Mangga atuh aya mah caralik atuh ka dieu. Caralik di bumi ngarah jongjon urang teh ngobrolna. Ceuk Marumsih bari ngambarkeun samak di patengahan imah harita teh. Tapi kakara ogegek Dariuk harita teh
di imah nak marumsih. Di belah wetan galujrud di tema deui ku sora ragegna anjing anu babaung atuh iwal ti eta aya sora angin anu ngagelebug tarik pisan. Ieu nanakeun jurig-jurig kuburan daratang deui. Sora anu pating cikikik pating cakakak ditema ku sora-sora ngirung anu nyebutkeun marenta boeh atra kadengekna harita. Minta boe kuring ngadiakeun. Boe kuring kadieukeun. Sok manusia nu aya di lembur. Ieu kuring teu kuat tiris. Kuring minta boe. Goreng bolo-bolo karya gerulan dengan kebak baik wajarangan yang goreng kita tunggu diri boro ada boy karya ger boy goreng karya ger boy goreng karya ger goreng karya goreng gak dia goreng gak dia Nuri, tulungan urang lemur Nuri. Nur, tulungan urang lemur Nuri. Eta sakadang curig kuburan teh daratang deui Nuri. Kang Roni, maranehna bakal anger daratang lamun teu dicumpunan kahayana. Nu dimaksud kumaha Nuri? Nya manehna supaya teu daratang deui. Cing atuh urang lemur teh kudu harideng sorangan. Nyaeta mere boeh daapan teu sapira hargana oge boeh mah. Nuri, kurasaan kuring lain urang lemur teu hideng ngan susah merekna. Kahiji nu daratangna teh ngagulung tur matak pikasieun. Kaduana loba teuing atuh Nuri. Ari Kumaha Kang Oman? dah disebut akang konori teh aduh meni asa jajegkeun hate asa tingtrim kana ati ieu teh. Tong diteraskeun atuh Kang Oman kumaha ieu salajengna ieu teh pacibeuh di urang kieu. Nya kieu Nur Kumaha Kang Oman? sakanyaho akang urang lemur oge kungsi mulasara deui mayit-mayit anu dicokotan boehna. Kungsi apanan urang lemur oge mulasara eta teh kana mayit anu dicokotan boehna teh. Gitu. Malah harita teh kapal desa oge
milu ieu biung ngan kumaha rek beresna da mayit anu dikubur teh dibongkar deui kudu dijubah hideung teh da kitu Nur tah harita Nuri kerung sakedeung geus kitu bray manehna ngabeuntakeun panonna sarta ngalieu ka Roni. Kang Doni, kumaha Nur? Lamun kitu mah kula ena rek ngangkir nu bisa dijieun kokolotna eta naon teh? Rorongkong teh atawa anu paraeh teh. Jadi kuring ayeuna rek ngangkir makhluk kuburan nu bisa ngawakilan sakabeh jurig kuburan. Jadi lamun aya urang lemu rek mere boeh teh cukup dibikeun ka manehna bae. Lamun kitu carana mah ngan kula rek meredih sangkan sakabeh jurig kuburan teu meunang asup ka dieu. Tah lamun kitu mah eta rencana teh hade pisan Nuri. Sok atuh kudu laksanakeun ayeuna mah. Teh mah Roni ngawidian. Harita Nuri sidakep sinugu tunggal bari peureum geus kitu leungeunna dikebutkeun 3 kali hiya 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 Nuri ngebutkeun leungeunna 3 kali aneh bin ajaib jol kelebung daya angin puyuh nepi ka ngulincer di tengah imah. Leungit angin puyuh jangelek aya awewe jangkung begang lir congcorang murus. Kabeh nu aya di imah neuteub bari satengah heran ka eta makhluk. Kumaha teu rek heran atuh dah. Disangka mah nu jadi wawakil bangsa jurig kuburan teh makhluk badag bari pikasieun. Ari torojol makhluk begang bari pupurikilan. Malah sali mah harita oge ngaharewos ka oman harita teh. Oman, naon li? Sugan dewek mah awewe urang kota nu sok jalan-jalan di alun-alun teh euy. Nu kitu pandena mah jangkung bedang jangkung begang hideung bari make calana nengahan pingping sabab eta awewe teh potonganna kitu pisan sarua pisan geratu ilikan ku ilaing buukna disasak bibirna burahay dadakna ngan make BH wungkul bari kelek mah kemana meni eta rokna euy rokna keur poket luhureun tuur teh cangkengna oge hanapeun bujal. Aduh coba eta bujalna nepi ka temong kitu deung lamun teu dosol mah bener euy pugu dewek oge nyangka teh awewe anu sok ulin di alun-alun Bandung teh ya. Lain karesep maneh eta teh. Ya. Maneh puguh oman sok beuki kanu kitu teh. Teu kaop we maneh mah atuh. Tong sok api-api lah kuring ge da apalah. Tuh tingali ilikan selopna euy, selopna persis anu bulan tukang ngajak molor di ember toko teh ya. Ngajak molor ka oman. Aduh tingali itu selopna make selop jengki warna beureum. Aduh Jalo sia dilayanan ku maneh teh henteu basa harita ngajak hees di ember teh ya. Nya henteu atuh. Nah kunaon? Dek semedin teh aing aduh. Eta awakna euy. Bau hangru jeung tengi. Aduh. Keur majangkung jankis teh ya bari begang. Hideung deui. Kuntuna rada ngohongor. Nya bibirna mah burahay.
ngan eta awakna duh bau hangru jeung bau hanyir eta mah jeung tengi. Leung kana ini dewek we, ini dewek masuk ke sarareungit. Aduh. Cari cing Oman sali amur urang Bandungan wangkonganana kumaha. Harita Oman jeung sali ngagugu kana papatah Roni. Ayeuna sakur nu aya di imah perhatianana museur kanuri anu keur mere parentah ka eta makhluk. Hei, makhluk begang. Syukur Andika nongol. Eta bojal bek di abur kitu atuh. Nah teu sieun asup angin. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Production gawe bareng jeung radio jaringan RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Misteri Boeh Lara. Hujan heseraat barengan jumerit batina maseuhan perihna geuring nyeri kupatina. Hujan tembong orotna kemana nya kudu milampat kesahanya nanya gesan muntang nyalindu. Misteri Boeh Lara. Naskah hiasana Muhammad Encep Suparno. Panutur catur Wa Kumis. Pangreka sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produser Ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya wilujeng kantun.